para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baheula aya hiji jelema ngaranna Abu Nawas di zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Aya jelema di zaman Abu Nawas nyana boga imah. Tapi nyana bebeja ka Abu Nawas, mama Abu Nawas, abdi boga imah cenah ieu, tapi rarupa perasaan. Di imah teh teu jembar. Kan aya teu jembar mah duit boga ku bogan aya teu jembar mah rupak bae. Pamajikan kurang kumaha. Gede demplon tapi air rupak mah kadeleuna kuru kan na ieu rupak perasaan kos Mah Haji Pendi di imah wah imahna teh lega kamarna ge loba lantaran rupak pikiran jadi rarasaan teh imah teh kos kandang embe padahal mah lega iman eta rupak. Mama Abu Nawas abdi teh rarupak amat kumaha ieu teh coba jalan keluar. Oh babari cek Abu Nawas kubata meuli embe bae 15 aju asupkeun ka jero imah insyaallah cek nyana bakal ngeunaheun meuli embe sabaraha 15 dilaksanakeun lantaran Abu Nawas mah atuh kiai nurut pan ka kiai mah jak kiai di tahun kuari mah loba nu ngabohong jak kiai ge. Atuh kiai teh raja bohong kuari mah. Tapi lain di dieu. Di belah ditu saeutik lah. Akhirnya nurut ka kiai. Ka Kiai Abu Nawas meuli embe nyana 15. Cangcangan ku nyana di jero imah. Waktu ngising didinya kiih didinya embe geus menang sapeting kaduana oh caknya pohar amat teh tambah rupak teu tambah embe 15 atuh bebeja deui ka Kiai Abu Nawas kiai kumaha imah aduh masyaallah tata dimna cenah caknya rada ngeunaheun be can aya embe mah barang aya embe mah kuari rarupekna tambah gampang meuli bebek aju teu di jero kamar akhirnya meuli bebek nyana ulah saeutik 50 100 tenden bebek wah di dieu embe-embean di jero kamar wek-wek-wekan rame di jero imah menang sapoe dua poe bebeja deui ka Kiai Abu Nawas kumaha jembareun teh ayeuna tambah kredit kamari mangan bau tai embe doang kuari tambah jeung tai bebek coba jalan keluarna kumaha meuli kotok cek jana bangsa 50 mah teudeun geus di dinya hijikeun dibelikeun kotok diteundeun dinya embe 15 atuh bebek 50 kotok 50 tinggal nyana bae aing cicing di mana ieu cek akhirna budak sapoe dua poe kan tambah ku teh kotok bebeja deui ka Kiai Abu Nawas Kiai masyaallah jakna ieu imah-imah lain jembar ja orenganan kiai mah kiai bae aya pituduhna salah mah jakos kieu cek cenah ish ulama kan nyebutkeun salah kiai mah mondok cek cenah teh urus kitab naon ge diaji malah makamali ilu pilpres aduh ini kiai blow on ya saya aduh biasa ngaji sapinah endahan hidup-hidupan goblok Ki Supendi boloon sia kuluhum sia atuh kurang
lain ngaji endahan jadi jurkam gitulah di akhir zaman mah kiai bebeja deui nyana Kiai Abu Nawas kumaha coba jalan keluarna mulai ti kuari picenan kaluarkeun ta embe coba ge jual deui jual embe beres dijual laporan deui kumaha alhamdulillah rada lega cek deuna kamari mu bau loba embe cek da ieu mah lega nah kuari jual deui ta bebek jual deui bebek bersihan dibersihan kumaha tah cek Abu Nawas atuh kuari mah alhamdulillah cek cenah jembar kotok aya keneh bawa ka dieu pujitan kiai tololnya air teh kotoknya dikaluar-luarkeun bersihan cek cenah pel kumaha tah kuari beung alhamdulillah cek cenah lega ayeuna mah di imah nikmat di imah bebek eueuh kotok eueuh embe eueuh lalega ayeuna tuh nu mantap ge kudurut ka kiai nya kieu be kieu keneh jajak ge ja aslina ge ieu bebeja deui ka Kiai Abu Nawas ieu mah balik deui cek jana ka aslina ai maneh dasar bodoh eta teh lain sakadar sakitu tafsiranana hayang jembar teh kumaha urang ngasupkeun panyakit ka jero imah urang nu ngaluarkeun panyakit ke urang urang teh dijadikeun jelema jadi pedagang dek ngamajukeun dagangna urang dek ngamundurkeun dagangna urang urang jadi pamarentah dek ngamajukeun ke pemerintahan urang endek ngabok-brokeun pamarentah ge urang urang jadi kiai dek ngasup-ngasupkeun masalah ka jero hate urang dek ngajembarkeun hate ge urang horeng hirup teh kumaha urang jadi lamun urang kurang bisa nah ieu hirup bakal kajungjung kadorong terus ku kahayang-kahayang nafsu maka tugasna urang mimiti ngaji geus ngaji make tapi di jero make nu kudu dibersihan teh ieu kolbu urang sebab kadeuleu nama salat make sorban make jubah horenganan hayang ka alem lah sok lo ngomong sia ieu make jas ge lain sajas-jasna hayang laku hayang laku tah kadeleuna masih gazikiran horenganan aya maksud-maksud nu lain katingali nama maca Quran horenganan aya muatan-muatan anu lain katingali nama nyeun pondok pasantren horeng di jero nama endek neangan proposal iyalah nu kudu dibersihan kumaha urang ilmu diasupkeun ku urang dibersihan ge ku urang kitu ku bage sanajan imah gedong agrong tapi ku urang dieusian ku berbagai masalah-masalah anu rupek di jero imah sakumaha di penjara urang boga mobil mewah AC na ge tiis anggeus geus tatiis tapi ternyata ditumpahkan ku Haji Pendi mahareudang hiji hutang ambalaya bebeja kaku lagi nikmat cenah kiai hirup kunaon emang hutang nu laletik mah geus dibayar tinggal nu gede atuh ngaranna tah geus tah nomor kadua pamajikan geus eueuh nikah hayang ka sababaraha awewe can ditarima keneh bae dagang ambruk bae ieu mobil sakitu mewahna asena tiis ge hareudang
Coba orang Jambe anu hirupna susah tetapi teu boga masalah. Naik angkot haju di jero angkot ge loba ambrang-ambrang. Tapi teu boga masalah hutang, teu boga pemajikan di imah bahenol. Baik, jakena ieu masyaallah ya angkot tiis amat padahal mah hareuda. AC eueun teu tiis jakena ieu angkot. Nah iyalah jadi permasalahan tiis jeung hareudang tergantung kalbu urang. Waliullah mah waliullah di tengah-tengah terik matahari sanggup make jas 2 lapis. Ku sebab naon tiis hatena. Ya, ieu mah lain jas-jas ieu mah. Tiis hatena. Tiis kana awakna. Tapi urang mah urang ye kulantaran loba masalah maka boro-boro make baju kandel, baju ipis ge masih keneh karasa hareudang keneh. Iyalah hiji nasihat di Abu Nawas nyontokeun kana imah ternyata horenganan imah malah sakadar saung hungkul nu jelas mangeusian imah rek bagus rek goreng imah tergantung diri urangna. Komo imahna bagus cara ieu aju urangna sehat, aju pikiran urang sehat, kolbu urang bersih. Atuh ieu mah sorga ngaranna ieu. Ieu mah sorga. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Loba nu ka imah boga pabrik orang Korea boga pabrik pepegatan jeung pamajikanana. Kurang kumaha mewahna pabrik atuh dunia teh kurang kumaha tapi pepegatan jeung pamajikanana. Aya pejabat, geus teu kudu dicaritakeun luar biasa bae lah. Nah, ka imah pepegatan jeung pamajikanana kurang naon, gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, jabatan aya di nyana, tapi pepegatan. Ka imah ngan sakadar ngeluh jeung bae. Tapi barang Haji Supari mah datang seuseurean bae nya mah. Boh, atuh asal boga jamaah 50 bae terbang nya mah. Senang we nu aya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalbu urang nu penting kudu dibersihan. Henteu saha ngabersihan hate mah. Apakah orang petani, apakah orang pejabat, apakah orang karyawan, apakah orang kiai. Lamun geus kalbuna bersih, dunia terasa nyaman, kapanggih jeung saha bae ge indah. Kadeleuna pamajikan ge padahal mah hideung putih kadeleuna. Sebab masalah. Tapi lamun urang boga masalah pamajikan bahenol putih kadeleuna hideung. Jadi eta orang memandang pemajikan ge tergantung diri urangna. Lamun diri urangna hatena sehat, pemajikan masyaallah gelis amat, cek urang ge masyaallah, padahal mah menyon. Tah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, jadi ieu geus si imah teh, imah mah hanya sebuah bangunan. Nu penting aya rohna imah adalah nu ngeusi imah adalah sebagai roh imah. Lamun kolbuna bersih bakal jembar, bakal lapang, bakal tenang. Mantap urang doakeun nu bakal ngeusi imah ieu putrana ngaranna Sofya Hazami, mudah-mudahan dibere tentrem, dibere adem, dibere bersih hatena. Kan aya geus bersih hatena mah nyana bisa ngadidik kurang dieu, nyantuni yatim piatu jeung sajabana. Jelema loba nu sugih tapi mumusuhan jeung yatim piatu. Musuhna leuh yatim teh peureum nya mah. Pan aya Haji Supari mah asal leuh yatim we. Nah, ieu geus umur sabaraha ieu Neng? Masyaallah. Umurna ieu sabaraha? Yatim nya masalah aya yatim parawan ditanya ku nya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah eta adalah sosok Abu Nawas kanu selalu isyarah jeung isyarah. Satu ketika
nyana ngomong di unggal daerah cek nyana kaula adalah seorang manusia anu membenci hak anu mencintai fitnah jeung kaula leuwih sugih tibatan pangeran ambo tah si ngomong teu kira-kira ditonton ku jelema coba kiai coba ngomong deh ya kajian kaula adalah manusia anu dikiaikeun ku batur benci terhadap hak mencintai fitnah jeung kaula adalah leuwih sugih tibatan pangeran watu genjleung di lembur genjleung asal ceramah kos kitu ayeuna dilaporkeun ka raja aya kiai teu beres ya kiai kunaon gitu atuh ngomongna membenci hak mencintai fitnah jeung nyana nyaritakeun leuwih sugih tibatan pangeran ieu mah kudu ditangkap kiai tangkap akhirna kiai Raja Harun Ar-Rasyid ngutus utusanana supaya dibawa ke istana dibawa ditangkap jangan teu lumpat Kiai Abu Nawas tuh begitu ditangkap teh lupa malah ngangsongkeun leungeun borgol saya ulah kita mah wadah tadi ngomong teh MCI ge tangkepeun sebenarnya MCI 2 tangkepeun itu hiji laporkeun ka Kapolres lah tah akhirnya ditangkap dibawa masyarakat Surak lantaran aman lamun geus eueuh Kiai Abu Nawas aman sebab bahasana teu ngeunaheun mengundang fitnah ieu bahasa bahkan ngamurtadkeun cilaka ieu mah kiai modal kos kieu akhirna nyana diinterogasi ditongton ku masyarakat saudara yang bernama Kiai Abu Nawas betul saya Abu Pendi saya lahir di mana saya Solear lahir oh dengan monyet itu adik kakak saya. Cuman saya tidak berbuntut sial tah Haji Pendi saya Abu Nawas betul kamu nama Abu Nawas betul kamu berbicara bahwa masyarakat laporan bahwa Anda berbicara membenci hak betul kunaon maneh ngabenci hak lain kula bae saha nu ngabenci hak termasuk tuan raja ya sia ka aing goblok lain kula bae bahkan tuan raja sangat membenci hak ulah macam-macam sia cek raja ini borgol sia borgol kula di borgol raja ge kudu di borgol kan sia ngalawan ka aing nu bener sia ieu nu bener coba bener sia membenci hak bener naon hartina hak eta adalah paeh jeung kuburan jeung siksa kubur eta hak ngaranna al haqqu mir rabbik bener adalah ti Gusti Allah hak eta adalah yakin hak eta adalah nyata ternyata paeh eta adalah nyata kuburan eta nyata siksa kubur adalah nyata kula membenci eta Tuan Raja kan leuwih tibatan kula oge sih cek Tuan Raja nah makanya jadi kula membenci hak eta eusina hak adalah paeh kula encan hayang paeh atuh komo kula mah ngora keneh kula dek nanya Haji Pendi be umur sabaraha Mang Haji 80 siap paeh encan tapi sedang kan lamun paeh didoakeun ku urang ge lain deuk dikawinkeun wah teu beres urang dieu tah nah ieu jadi hak eta adalah paeh urang geus nyaho nu sugih paeh anu susah mah koit bupati ge maot RT mah modar kabeh pararae atuh ai di Bandung mah lain di Bandung mah bahasa teh lamun ka kiai mah pupus ngeunaheun kan ai ka Haji Pendi mah koit lamun ka pamarentah modar beda-beda tah bahasa teh
Nah ieu mah geus para raeh kurang geus disaksikeun. Urang geus jaksian anu mararaot, nu sugih maot, nu susah maot, pamarentah paeh, rakyat paeh sarua bae kiai ge maot sarua bae. Nu kolot paeh, budak paeh kadang di jero keneh berarti hak, tapi tetep bae urang seakan-akan henteu percaya bahwa urang bakal paeh. Kok bisa kos kitu? Nyatana kolot ge boga HP-na 2. Biasa sempat WA-an segala miskola dzarratin syarra yara miskolan. Ieu kan tanda bahwa nyana teh teu percaya bahwa dirina bakal paeh. Ya anu percaya jeung yakin dirina bakal paeh mah dia moal wani kolotna kudu WA-an jeung jahe naonan. Nah, ieu tanda jelema blon. Teu percaya kana bakal paeh. Boro-boro naon diri urang di masjid mah di masjid salat hampir teu betah wiridan teu betah salat sunah teu betah komo zikiran maca sholawat mah teu betah tapi di hareupeun televisi mah berjam-jam betah jasa. Nah iyalah tertanda urang teh hampir teu percaya membenci hak kitu keneh urang geus maot urang sering nganterkeun mayit ka kuburan. Ya Allah ya Rabb, imah nu sakieu agrengna, imah nu sakieu gedena, isuk pageto bakal ditinggalkeun kan ku urang. Kurang hanya semeter leuwih saeutik, kumaha jangkung pendekna bae. Da haji pendek geus ngajengkalan sorangan ngono mah. Asa sabaraha mah haji? Jengkalan. Nah iya. Eta imah urang nu aslina mah kan eta. Tetapi hampir orang siga nu teu percaya bahwa orang teu bakal kitu. Di antara kadeuleu teu percayana di lembur kos kieu ge di lembur kos kieu ye lembur ieu mah leuweung nu mabok ambalaya. Baheula mah urang mun nyarita nu mabok teh di Grogol. Baheula teh urang mun nyaritakeun anu mabok nu zinah teh di Cililitan. Mun di Bandung mah tuh di Kebon Kelapa Cicaheum. Kuari mah di Jambe, di handapeun tanggal Jambe malah. Eta nu mabok, nu zinah, nu judi di mana bae. Masya Allah karim. Ingat kula maka Gus Dur bae ketika era globalisasi HP rasanya belum siap Indonesia untuk diglobalisasikan. Sebab naon? Sebab kan siga anu kaluar ti gedogan. Jepang mah siap, Cina mah siap sebab geus terdidik. Begitu di Indonesia asup HP era globalisasi bener bae nu tadina budak laletik ba'da magrib ngaraji kuari geus kararieu bae kararieu baheula mah lamun boga anak di jero kamar bae indah urang anak aing ti lokal mana hebat masyaallah ina kuari boga anak di jero kamar bae sing hadade sia kararieu bae digerokeun geus geus heuh kolot teh hei sia di kamar bae horeng kolot teh sarua kieu bae deui tolol mah anak jeung kolot teh agar oblong kabeh teu kuat coba ye neangan coba urang kiai nu teu boga HP hese neangan ku baca tokoh masyarakat nu teu boga HP hese aya di Jambe teu boga HP encan kabeuli doang tah mah lain waro. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah isuk pageto bakal aya azabil qabri na'udzubillah min dari eta hak urang percaya ke Allah percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya ka Kangjeng Nabi percaya kana ma akhbar bi naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi di antarana nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi pertanyaan malaikat munkar nakir aya azabil qabri aya naimul qabri urang percaya geus atuh radap perandapan geura diri urang awak sia lamun isuk paeh coba awak geus boga amal naon ketika malaikat munkar nakir nanya bisa moal sia ngajawab terus lamun teh mah disiksa di jero kubur kuat tah henteu sia awak. Sedengkeun sahabat nanya ka Kangjeng aya teh siksa kubur kos kumaha cak Kangjeng Nabi nyaritakeun siksa kubur mah ulah hese-hese
pamonggol pamonggol kudu dibonggolkan ditenden di Gunung Uhud ditenden Gunung Uhud ajur nundek diponggol dindek dibonggol segede kieu atuh sama lain ajur deh mebas tamah atuh mebas bae geus tah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah cek Abu Nawas jadi kula membenci hak Tuan Raja leuwih ai kitu mah kula ge ngaku makan nomor kedua maneh cenah ngomong bahwa maneh teh adalah mencintai fitnah bener tante bener fitnah maka dicintai fitnah maka kudu jauhan sina fitnah adalah al-mal wal banun zinatul hayati dunya harta jeung keluarga sebagai zinatul hayati dunya eta teh ngaranna fitnah fitnah teh harta fitnah teh keluarga kula mencintai harta mencintai keluarga Tuan Raja leuwih tibatan kula mencintaiنا lumantak wali presiden toh-tohan ge mun dicaritakeun ku kula geus jauh moal waka memeh pilpres geus caritakeun insyaallah ke bakal dicaritakeun deui perjalanan seputar pilpres kitu-kitu bae pemenangna geus dibejakeun cek kula pilpres telah selesai padahal mah milih ge encan seperti eta lah kuari teu kudu dibejakeun fitnah tah baheula mah kiai teh ya kiai ngadoana ieu tah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin eta doa para kiai salafus sholihin Allahumma inni as'aluka ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti fi'lal khairat pagawean nu baragus wa tarkal munkarat ninggalkeun bangsa kemungkaran wa hubbal masakin jeung cinta ka para miskin-miskin wa idza aradta di mana Gusti mengharapkeun bi ibadika ka hamba-hamba Gusti fitnatan fitnah faqbidni Gusti abdi mah cabut bae lah ulah kena fitnah tuh ulama-ulama baheula mah menta pae ketika aya fitnah kuari di aradu santri jeung santri kiai jeung kiai ustad jeung ustad eta teh sumber fitnah lamun kiaina bae geus ngado tu kumaha masyarakat geus puguh tokoh-tokoh nu dilaluhur mah emangnya nama parantina jaya kitaban polisi jeung TNI jeung TNI nya nama biasa caleg jeung caleg ribut atuh biasa tah mah kuari makan kiai jeung kiai nah ieu adalah zaman fitnah nu bagus nama menta pae faqwidni ilaika ghairu maftunin ya Allah abdi mah cabut bae ulah bikin kadi fitnah kiai nage kiai kuari henteu lo gadoa eta usim fitnah teh malah manehanana naon sih geus tah bali caritakeun sebagus aya dihara TNT kabehan pan nah lamun kiai baheula diundang ku pamarentah teh gering baheula mah masyaallah guru-guru urang lamun diundang ku pamarentah gering kuari mah keur gering diundang ku bupati cager tah ieu kepalana ieu blon ieu cager nah ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bersihan geura kalbu urang mah di politik teh teu boga kitab aya bukuan aya kitaban batu mah sakolana ge Pak Ismet bae di Belanda baheula Zaki kuari sakolana di Australia baheula teh atuh gubernur urang sakolana ge di luar negeri ari urang sakola SD ge henteu haju cacampuran dina urusan nagara masyaallah karim ngan sakadar jadi kokoset doang kokoset mah koset nya geus bersih mah ditinggalkeun tah jadinya karena kiai anu milu di kantor kos kitu teh kiai kokoset ieu mah di ditu lain di dieu lain di ditu teh mah di Lampung aya kesempatan keneh kamari urang terlena kabawa ku nafsu lain berarti urang salah tetapi urang keur kajurung ku nafsu tobatan bersihan Gusti mohon ka Gusti ya Allah ya Rabb abdi teh ngarasa salah orang lain dunia abdi Gusti hampura Gusti sebab naon di Garut di Bandung geus loba ieu nu laporan ka kula ditinggalkeun ku santri nah akibat ilu
kamar kukula mau diceritakan Kiai da saha Kiai da atuh teh nyaho jasa teh beja duh katanya boga santri 70 kuari tinggal 7 berarti berapa persen tuh teh nyamun naon mah budak ditanya persentase ge heran odog jasa merenya ya Allah ya kari jauh presentasenya nah aya di daerah urang ya daerah urang mau dibejakeun maksudna daerah Serang boga jamiahanna 300 rada robah seetik barang ilu kampanye seetik oper ku hari jamiahanna tinggal 30 merosot aya anu pasantrenna rek dijual atuh di Jambe mah geus ieu mah di daerah Batur karak endeuh ieu mah geus ieu fitnah teu karasakan ku urang masyaallah karim aya loba doge ka kula ieu kaduhung cenah kiai kaduhung di Karawang pan sok aja ka Cilongok mimiti nyeun pondok bebeja kukula dibere cai abeh tiis maksudna nyeun majelis alhamdulillah masyaallah teu sangka teh budak santrina aya terus majelis atuh dieusian aya jamnya ditanya minggu sabaran besok milu ngaji alhamdulillah cenah kieu beureum geus 200 400 bih atuh loba tah mah muhun cenah alhamdulillah nah kamari datang caleg mere kipas ieu alal hakim mere kipas cek jana teh lah sapira kipas beureudanan jam moal aya pangaruhna naon tempelkeun tadi majelis taklim geus ka belah dieuna melek karpet terus ke belah dieuna aya pondok encan aya jandelaan eta dibereskeun ka ku caleg jandelana teh bebeja ka kula ulah sia masyaallah kajeun teuing ulah aya di ulah jandela kajeun teuing teu make jandela heulanan ih cenah geus ieu atos tungguan sia tungguan bener bae kamari dongeng di jalan-jalan acan bari manteu salat jadi nyono nyiuman ku nanaonan sia nanaonan aduh cenah kieu santri barali kabeh aju jamiahan teu daek kulik wae kula mah inget ka abah bae beuleum ta jandelana beuleum jandelana karpetna beuleum ih sia mah tolol ini Karawang mal bejakeun Karawang mana masyaallah mangkaning pernah dicarigin segala nah iyalah fitnah teu karasa sok geura seputar Cisoka aya nu bisa ngaji di Cisoka teh tapi set kena fitnah mal bejakeun kieu teh geuleuh nyaho Serang kamari datang ka ditu ka imah ya Allah ya Rabb kiai cenah kumaha ieu seputar fitnah ieu bae ge geus kos kitu henteu berarti gagal tobatan ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh kabawa sakaba-kaba ampura Gusti aya duit pilpres kamari asup ka dieu ka beuteuh menang sabaraha ngaji kamari 2 juta ya saeutik amat emang milih nomor hiji bloon sia teu beres itu di bawah ongkoh ku aing sia geus milih nomor hiji nomor 2 sabodo teh mah geus nah ieu mah geus caritana fitnah sing hade mentak istiqomah teh hese moal dicaritakeun ku Ibnu Athaillah al-istiqomah khairun min alfi karamah ku hese-hesena istiqomah teh ulah gide ulah non gitu ngara goyang-goyang nah ieu mah balikan deui panjang teh mah dongengna nah ieu fitnah teh horenganan harta fitnah eta adalah keluarga ketika urang mencintai harta jeung keluarga selesai hirup mah seorang ulama di mana geus mencintai harta mencintai keluarga moal kaburu zikiran ka Gusti Allah nu diitungna ieu bae tah zikiran nu dihitungna eta bae ngaji nu dihitungna eta bae segala rupa eta bae moal kaburu ningkatkeun derajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala
padahal geus diarajipan ku urang kabehan kos kitu bang geus diatur ku Gusti Allah hayang teu hayang geus aya tulisanana tinggal urangna bae ngabersihan hatena sakadar urang babarengan we yuk kula teu bisa tapi urang babarengan abeh naon ieu ieu kahareupna ngeri kula mah ngeri nama zaman Golkar bae sakitu rusakna komo zaman PDI Golkar masih keneh aya berbau agama PDI mah wallahu a'lam jakel kula leutik batilok aya kiai ki haji kabeh milih PDI moal aya moal tanyakeun tah teh Pak Haji nu geus karolot anti baheula mah ka PDI teh ieu mah keur carita ieu mah jang geusan pilpresna ge nah ku hari kiai ngadukung PDI ya deleukeun ieu mah kumaha gitu kula mana montak ngomong gitu ge lainna naon kahareup urang masih panjang urang masih ngaros sing hade nama ieu nu nyekel agama teh masyaallah iwal ti santri-santri salapi ya santri-santri modern masih gana hungkul nyekelan agama teh eta meunang sakadar nurun-nurunkeun proposal hungkul dana sosial sabaraha dicojos dana sosial sabaraha eta ai salapi mah hayang kan teu nyaho jurusan ngan loba keneh nu ararapik loba keneh tapi lamun geus salah milih cilaka komo kahareupna masyaallah lamun urang macaan tentang politik ngeri nu sabenerna mah da ieu makeun bae du geus urang tobatan nu encan urang mulai deui mulai nu bener tapi da nomor kahiji mencintai membenci hak nomor kedua mencintai fitnah korenganan bener kabehan ge kos kitu lamun disurahkeun mah nomor katiluna kula leuwih sugih tibatan Allah naon sia teh maksudna Allahumma pan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tunggal hiji teu boga anak nya nama teu boga minantu teu boga besa aja anak teu boga walam yakul lahu kufuwan ahad hiji be hiji zatna hiji sifatna hiji itu naon ngaranna sifatna asma-asmana jeung sajabana nah tunggal be hiji kula mah boga anak ya kan mantak sugihan kula boga anak boga incu komo si ieu mah anak nu kanyahoan jeung nu teu kanyahoan loba nu teu kanyahoan ambalaya atuh ditanya ku kula jalan ka dieu nyaho kabeh manje pendek disuka nyaho jalan wah tuh nyaho ke jambe ya kecil pan nyaho kabeh orang potonganna ambalayah di dieu ih nyolomba deui jelema ye Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah begitu ditanya ku Raja Harun Aras maksudna coba kumaha maksudna hiji kula ngahudangkeun umat supaya ingat kana maut, ingat kana kubur, ingat kana siksa kubur. Dengan ingat kadinya urang bakal moal terlena hirup di alam dunia. Nomor kedua, supaya ulah terlalu mencintai dunia jeung keluarga. Sebab mencintai dunia jeung keluarga ieu bakal jadi hijab kasalamatan ka Gusti Allah. Akibat mencintai dunia urang ulah nanaon hayang jadi lurah baik dibelian hulu jelema. Dibelian hulu jelema eta kakara kaya jadi lurah aku mau jadi presiden. Urang lamun dikalkulasikeun eta Jokowi beakna sabaraha teh. Sabaraha teh eta mah. Urang nyaho ngaran teh nyaho rupa teh. Teh nyaho urang mah miliar teh ieu 100 juta ge can pernah boga. Dan pernahnya ngegeter pun boga 100 juta. Artinya santri mah iraha tuh boga 10 juta sih buat jasa perasaan. Nah, batur mah geus tetean. Nah, eta kan nafsu jeung nafsu. Lamun geus berangkat tina meuli lurah bae ge meuli jelema berarti moal beres ka dituna. Bupati beulian jelema moal beres ngalaksanakeun, presiden mealian moal beres ka jeung kumaha ge. Sabodo teh urusannya ngan berarti urang hirup di zaman fitnah. Sakitu udah dimaksud ku Abu Nawas teh terlalu mencintai dunia jeung keluarga bakal kahijab ka Gusti Allah. Terakhir
cek Abu Nawas maksud kula supaya jelema nyaho ka pangeran teh anu maha tunggal dina zatna tunggal dina sifatna tunggal dina afalna tah lamun kukula teh dikitukeun masyarakat bakal moal hudang komo kuari di negeri Indonesia Masya Allah karim Kristen geus ambalaya Protestan ambalaya Katolik ambalaya geus nulusup kuari ka perumahan-perumahan di perumahan ngayakeun kegiatan-kegiatan anu ngaran budak mah anu ngaran Hindu mah kabelah dia geus ambalaya kuari mah urang masih keneh loba kiai isuk pageto ku Allah kiai nu ikhlas dicarabutan tinggal aya kiai anu kos kararitu nasib anak urang jeung incu urang deuk sanu ngadidik nyaho ka Allah teh dididik ku kiai nu ikhlas dididik ka Allah nu henteu ku kiai ikhlas mah kitu bae kajeun ku kumaha ge moal bisaeun Mekah hancur so teh lamun Mekah hancur teh kuari hancur-hancuran eueuh nu ikhlas di Suriah hancur-hancuran eueuh nu ikhlas ketika aya nu ikhlas masih kena adem jelema lamun aya nu ikhlas tiis urang deukeut aja pendek tiis dah mah duit teu boga masalah hambalaya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran jang hirup urang melalui isyarah-isyarah Abu Nawas kula pernah ke Baghdad kabeneran tas perang nanyakeun makom Abu Nawas horenganan ditukangeun hotel cak urang dinya eta ngan acak-acakan keneh itu non berserakan teu bisa bari mah geus dibangun deui kamari ieu keur kurap ka Baghdad teu bisa dilalui lantaran acak-acakan dituduhkeun tukangeun hotel kula belari itu sekitar 200 meter akhirnya yaitu hadiah di dia di hotel nah iyalah Abu Nawas teh lain sembarangan jelema waliun min auliyaillah hirup di zaman Raja Harun ar-Rasyid tertera dina syiiran Ukudul Juman orang lamun ngaji Ukudul Juman di tukang naloba syiiran Abu Nawas melulu hese dibacana hese dihartikeunana atuh hese bae aja urang teu ngaji diaji bente oh iya Masya Allah karim itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi kasimpulanana coba petakeun diri urang supaya nyaho ka Allah bejakeun pangeran teh hiji Allah ngaranna allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur nah ieu imah teh imah ieu ngan sakadar jang niuhan salila urang hirup di dunia tetapi pangjore-jorena jelema teu boga imah naon sebabna manuk manyar dia boga imah manuk manyar boga imah apanya jelema teu boga imah kado batak ieu imah luar biasa deuk nu kumaha bae masalah bahkan nyaritakeun imah Kangjeng Nabi mah sederhana mun asup ka imah mendek berarti kan handap di jerona Kangjeng Nabi mah lain memewahan masalah tapi ketika urang nyaritakeun para tabiin aya nu agreng imahna sebab naon imah teh henteu diaku nu manehanana jang ngaji jeung jang ngendong saha bae nu neuk ngendong masalah orang nyieun imah gede tapi jang ngaji nampung jang nu ngaji jeung nampung dulur-dulur anu neuk ngarendong oge nu musafir besi nu neuk ngendong nu mantak kula pesen ka Hazami di dieu nya besi aya rangda deuk ngendong asupkeun ka dieu atuh jadi fitnah deui bae tah kitu Haji Supari tah mah deui urang ndek gesikeun jelema ge deuleuh heula lantaran kuari mah zamanna zaman fitnah deui bae kadang-kadang ku urang disangka bagus si jelema teh api-api mau buntelan segala rupa aju milu ngendong horenganan Masya Allah naon nu aya dirangkad kabeh ka imah kula ge sering tamu-tamu anu neuk ngendong mangga pernah satu kali terjadi awewe malah mamawa anak mawa buntelan atuh kula mah husnuzon bae kabelah dieuna loba nu leungit geus kan kula mah teu beja-beja bae kajeun ai hayangeun mah los ai hayangeun mah menang 20 poe datang deui nu leungit emas harita teh aduh cenah kiai kula maling emas pamajikan kiai laju
cek cenah kula jadi teu nyaho jalan. Teu nyaho jalan. Masya Allah. Eta mah kula bebeja ka Haji Pendi coba mah Haji pangwiridkeun teu Pak. Wah tuh kunyana mun setengah dukun panjana mah. Eta bagus padol Allah bae. Nah, ieu loba kejadian-kejadian model kos kitu, urang kadang-kadang husnuzon. Hayang urang teh mun aya anu kasasar, nu deuk ngendong atuh mangga bae. Tapi kadang-kadang di akhir zaman kieu mah urang jadina eta curiga jeung curiga bae. Sebab naon? Negara urang negara beriman tapi teu aman. Tapi di Jerman mah negara teu beriman tapi aman. Eta hebatna di Jerman. Di Jerman mah negarana negara teu beriman, pangeran lagi geus lain pangeran, Allah lain, tapi aman di Jerman mah. Lamun ka hiji tempat, lamun ka hiji aula, sapatu jeung sendal diteundeun di luar aman. Eta di Jerman. Di Jerman mah kos kitu negara teu iman tapi aman. Nu mentak nya mah lamun dahar ge lamun leuwih teuing ditangkep urang di Jerman. Lain lalagaan ditangkep. Urang mesen loba, kemudian TCF. Sageus TCF diantep, langsung telepon bae masyarakat atau nu boga restoran. Sebab cek nyana maneh ieu leuwih teuing ge, tapi orang miskin sekitar nama membutuhkan. Mantak ieu teh terlalu kos kieu teh ditangkap. Eta di Jerman. Nah, ya Allah ya Rabb. Di urang mah negara beriman tapi di ka masjid keluar bae di masjid sendal eueuh. Masya Allah, eta mah lain di dia lain, di ditu tuh di Belaraja, barang KTP orang Jambe. Beres sih orang Jambe ya. Nah iyalah, kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang mun nyaritakeun seputar ideologi jeung adat-adat di luar negeri berbeda jeung di urang. Carita urang di Jerman, carita urang di Yaman, carita urang di berbagai negara. Jeung di Indonesia jelema sopan santun luar biasa, tetapi cuma comotna beuki. Alhamdulillah. Da iyalah urang gadua asup ka masjid ka dieu tah ka Al-Azham, asup ka Al-Azham atawa di dieu mah di mana ngaranna? Al-Amjad. Urang asup ka Al-Amjad teu khusus salat. Mikiran sendal. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah balikan deui imah pek dek nu kukumaha ge masalah asal niat. Hiji niat dajang ibadah. Mun aya nu ngendong dulur-dulur manggakeun, musafir kitu keneh. Kitu cek piki eta teh. Kemudian urang dipake ngaji. Geus urang henteu kapanasan, urang henteu kahujanan, dek salat nikmat, dek maca Quran geunaheun, dek dikiran maca tasbih tentrem. Nah iyalah sebuah rumah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Eta teh maksudna nu ngeusina ulah boga problem. Nu ngeusina cara Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tina urayan ti awal tentang sebuah rumah, tentang kitu urusan-urusan nu dicaritakeun ku Abu Nawas tadi, eta adalah sebagai mauizah jang diri urang, coba ku urang diteliti jang supaya hate urang bersih. Nu ngabersihan hate urang lain guru mangan sakadar mere jalan-jalan hungkul. Urang ulah ria, ulah ujub, ulah takabur, cak guru di berbagai kitab, tapi anu ngalaksanakeunana tetep urang lalaunan menta gerak ka Gusti Allah, ja urangna ciptaan Allah, nu nyieun nafsuna ge Gusti Allah, menta ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, lapangkeun dada abdi, bersihkeun coba hati abdi teh hayang ulah aya hahalang antara abdi jeung Gusti. Engkena bakalna hudang ti peutingna ye hudangna ngeunaheun. Asal geus panyakit be, urang hudang jam 1, hudang jam 2 moal puyeng. Nah ieu urang kan ku harita deuk puasa ya, deuk puasa. Nah, ieu puasa teh kan tapa aslina mah. Aslina puasa mah kan tapa teu dahar teu nginum teu jima ti beurang.
Ibnu Arabi makabe diajak puasa, mata diajak puasa, celi diajak puasa, irung diajak puasa, sungut diajak puasa, leungeun diajak puasa, suku diajak puasa. Lamun teu dahar teu nginum teh jima, mata ge dipuasakeun ulah deula-deuleu kanu diharamkeun. Celi puasakeun ulah didengekeun kanu diharamkeun. Irung puasakeun ulah cuam cium samarangan. Ieu mah pan bau. Sial udah boga pemajikan mah garoblog geus kitu mah. Nah eta si eta nah ieu puasakeun dirajanya badak cek Gusti Allah ieu mah bahasa Gusti Allah ka hambana, ya hamba kaula awas ieu bulan Ramadan adalah bulan suci. Artina bulan suci teh sucikeun diri maneh. Just coba di samping puasa tiberan pentingna wayahna selain daripada taraweh cak Gusti Allah wayahna coba salat udang dipeting 13 rakaat witir maksud. Hamba ngomong Gusti teu kaburu salat 13 rakaat mencapai tadi keur beurang loba kegiatan. Atuh ulah 13 cak Allah teh 9 we atuh. 9 ge Gusti teu kuat puyeng. 5 atau 5 bebe jadi 5 ge teu kuat Gusti 3 rakaat 3 ge teu kuat hiji sarakaat bae sarakaat ge teu kuat Gusti geus atuh aya teu kuat mah neuk heesna bae ngala wudu haju maca bismillah 20 hiji jeung biasa teh kulhu kalau di parak baru bedas. Gusti teu kuat tunduh. Wudu geus teu kuat mah kajin maca bismillah bae 20 hiji. Duh, asana teu kuat 20 hiji ge. Atuh teu kuat 20 hiji mah 3 bae atuh bismillah na 3 ge teu kuat. Teu kuat 3 mah hiji bae atuh bismillah na hiji geus. Asal neuk sare bismillah hiji bismillahirrahmanirrahim. Hiji ge teu kuat masyaallah. Urang Jambe mah hiji ge teu kuat. Gusti geus atuh cak Gusti Allah sia hamba aya teu kuat hiji-hiji acemna geus bae asal deuk hees kadadan ku wudu maca bismillah hiji bae Allah geus sakitu bae geus aya sakitu mah rada deres bae Gusti. Jadi eta nu kuat teh sakitu doang bah wudu geus teu kuat babajog ge geus henteu geus nah langsung beres sarena blek Allah beres tah cak Gusti Allah wahai malaikat deuleu hamba aing tuh hebat jasa kan mana nu hebat eta hamba aing DGS-na masih ngaku keneh ka aing nyebut Allah pan aya di Jambe mah geus teu kuatan Allah Allah acan pan bari kieu bae pan DGS teh make HP plek bae tuh eta aya teh di Jambe gola geus bukan ayah belanya kabehan Allah beres guys. Nah cak Gusti Allah mun hayang nyaho eta hamba aing ngaku ka aing sebagai pangeran ku aing dihampura kabeh Gusti cak malaikat atuh maca Allah doang mah hebat-hebatan aing deuk nembongkeun diri aing teh dibaca dina Al-Qur'anul Karim ayatna innahu halimun ghafur sanyana Allah teh maha aris tur maha ngahampura maha halim jeung maha ghafur anu loba ibadahna mah anu bagus ibadahna mah atuh geus teu kudu hese beleke jelema anu istimewa mah ibadahna atuh teh mah geus teu kudu kumaha ieu mah teh jelema anu dititah salat teu kuat titah baca bismillah teu kuat asal maca Allah bae hiji aing deuk nembongkeun halim aing jeung ghafur aing gas hampurakeun kunaon eta ku luhur-luhurna jeung ku agungna bulan suci Ramadan geus jeung urang Jambe mah geus maca Allah bae hiji geus teu kudu macana naon asal titah salat witir moal aing mah cak kiai ge teu kudu lain teu kudu agungna bulan Ramadan eta keistimewaan kesucian bulan Ramadan sehingga asal ngaku baik ka pangeran kadanan atur urang cara para wali Allah mah deuk sarete mandi wudu sila tafakur heula Gusti
loba jelema anu sare teh hudang sare haju lain hudang gitu lain hudang terus mau loba Gusti anu terus mau terus sare teh mun abdi haju ayeuna sare terus maut ya Allah nyangakeun sadaya-daya mangga teh mah urusan Gusti daya Gusti mayuhi wa yumit ngan hampura sakabeh dosa abdi mata abdi salilahirun tadi benta abdi celi abdi irungan hampura Gusti karak maca bismillah beres kulhu balak binas usapkeun ka awak aju ngigir kos urang di jero kuburan maca sholawat datang karep sare kos kitu terus saya maca salat urang-urang resep Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau orang Ibrahimiyah atau munjiat atau nariyah nah terus we datang karep ke gundamna cara guru urang di Banjar Kiai Haji Mumu Musa guru kula guru urang kabehan di Banjar nya nama lamun gundam teh mun Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim kana nabil eta gundam ke malik teh Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim berarti kan ngabiasakeun coba sih ya atuh nya naon ge tiung koneng balik deh kali mumun gundam kos kitu la ilaha para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun abuya cidahu mah gundam teh ayat Quran ngana mah dibaca teh gundamna teh sare teh ke wa baliyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan batur gundam teh kos kitu kula boga babaturan di Bandung talar ukudul juman tabrakan tabrak akhirna naon pingsan bawalah ka rumah sakit kula nempok ka ditu ka rumah sakit babaturan teu meunang saurang di ICU kula kadinya terus kadinya gitu ke cekel tanya gundamna baca bet kudu cuma dibaca bae terus saya mamanya qadil mukarrar qiratul mukarrar jadi mau kudu cuma cekel teh masyaallah kan tah urang gambaran maot eta sarua ketika urang sakaratul maut nu kabayang teh naon nu diajar hate bayangkan coba tak pinsan deh kos gitu tak gundam teh kos gitu guru urang di Banjar mah sholawat deh abuya mah Quran deh batur kula mah ujuman tak cerita nah iya urang kuari lamun dicabut nyawa naon bakal kabaca ku urang ayo balak genep ya Allah ya Rabb sia mah tiung koneng sia mah begitu dicabut momon ya kari nah ieu mah jang bahan itibar urang sih hade sebab maot teh nyaho isuk bak kebageto urang doakeun sakali deui ieu imah mudah-mudahan dibere teger jeung kuat nu ngeusina mudah-mudahan dibere teger jeung kuat tur dibere jembar hate ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bere mangpaati imah bisa ngamangpaatkeun pangartina jeung hartana sehingga karasa ku masyarakat amin ya robbal ulah nyebutkeun sugih ka hiji jelema lamun hartana can pernah datang ka diri urang ulah nyebutkeun pinter ka hiji jelema mun elmuna can pernah datang ka urang ulah wakan nyebutkeun budayawan si eta lamun pemikiranna can dirandapan ku urang itulah cek Kangjeng Nabi nyebutkan ulah ngaku karena kasugihan mun sugih can karasa ku urang jeung sajabana itulah sebagai qaedah mentak sing hade kaharepna fitnah makin loba istiqomahkeun diri urang di jalan anu lurus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan dibere wawuh jeung Allah dibere deket jeung Allah dibere dipikeun hijab antara urang jeung Allah sehingga urang maot husnul khotimah di akhirat urang digiring ka surga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam sakitu bae ala kadar pihak tertisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakuranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.